lubang rawing geuning nya. Terus ingin diantingan geuning nya. Kita calon neraka. Teu aya masa kitu. Justru dina hatena kumaha? Gusti lungsurkeun hidayah eta jalmi. Kitu lah. Jalmi nu istiqomah dina naon dina hatena mah. Nalika jalmi masih kene teh kamaksiatan lain ngewa, langsung ceurik, Gusti abdi teu bisa dakwah ka janjina Gusti. Teu bisa ngomong Gusti. Tapi Gusti lungsurkeun hidayah. Nah dina hatena sidqil iradah. Jalmi nu istiqomah ku hatena mah tara nganggap goreng ka batur. Sae we. Teh jalmi makhluk Allah nu awon. Aya panyakit. Sae. Kurang sehat. Sae itu. Ieu usum corona kurangnya. Teu aya ka awon ieu nyalahkeun saha? Nyalahkeun ka jalmi henteu. Nya, ieu aya ka saya. Pas aya ka saya na sidqil iradah sabah teh tos bersih. Ala sidqil iradah ngan istiqomahkeun kana naon? Ala sidqil iradah. Nu katilu al istiqomah bin nafsi. Istiqomah urang ku diri urang. Kumaha istiqomah ku diri teh? Nyaeta dawamkeun taat jeung ibadah. Dawam. Salat, tahajud, pamitiasa dawamkeun teu bisa tahajud mah atuh duha-duha. Teu bisa tahajud mah. Eta. Nya duha ge sok capek mama. Rusuh atuh salat qobliyah ibadah atuh. Itu mana nu urang pilih nu samampu urang we. Entong nurutan kiai jeung ajengan mah katurutan urang mah. Samampu urang we. La taat wal ibadah. Fattaqullaha mastata'tum. Takwa anjeun ka Gusti Allah samampu urang. Ulah nurutan kiai. Mun tiasa mah turutan, tapi rada moal tiasa katurutan, samampu urang we. Karena diturutan urang. Al-mustaqamah bin nafsi. Eta nu sadayana lamun tos kumpul lisan urang istiqomah, hati urang istiqomah, nafsu urang istiqomah, eta disebatna al istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah model kitu leuwih hade tibatan 1000 karomah. Jadi urang tong aneh lamun aya khariqul adah ti pada jami tong aneh. Lamun aya khariqul adah ti para aulia Allah tong aneh. Justru nu anehna kumaha? Eta kumaha para wali bisa ibadah. Kitu deh. Eta kumaha para wali bisa pancen ajakan agama Islam. Eta nu kedana mah. Hayang ditularkeun ka abdi, eta nyungkeun ka Gusti Allah teh. Hoyong dipasikeun ka abdi. Nalika urang tos ngalaksanakeun ibadah istiqomah, Allah menang tayuanna oge. Ibu punten. Dzikir subhan, dzikir istighfar, astagfirullahaladzim, sholawat, subhanallah, Allahumma sholli ala dzikir la ilaha illallah. Jadi di waktos ya dicoba. Aya jalmi anu ngamalkeun hiji amalan non kadugalan ku guru abdi dicobian ya amalan ieu bisi ente percaya istighfar anjeun sholawat anjeun zikir anjeun eta teh tanpa ilmu kadugalan geus bisa jadi tameng anjeun. Jadi asal yakin urang asal lo istiqomah urang tos istighfar rutin istighfar urang rutin maca sholawat urang maca zikir eta tos jeneng tameng urang asal tos istiqomah. Tekedah ngalap kadugalan asal kuat di kadek sab jamin nu kuat di kadek bakal nu kadek itu rencana abdi preman kamari di Tenggelan CF dina teh nah kang lain sekabeh teh lain boga amalan ti Banten teu dibawa jimatna keur apes we di Tenggelan teh aya apesna tapi amalan zikir kitu mah tanpa aya apesna gitu. Ternyata zikir urang asal istiqomah ibu bakal dijagi ku Gusti Allah. Ladang non istighfar urang. Ladang sholawat urang. Ladang la ilaha illallah zikir urang. Asal istiqomah. Hari istiqomah mah da moal aya nu yeuna ngajagina. Tapi istiqomah upam urang tos istiqomah tong sieun. Tong sieun ku bangsa, tong sieun ku sagala rupa musibah. Saburang tos ngalaksana istiqomah. Ku Allah nu ngajagana. Nah, nu auliya hukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kajal minum istiqomah Allah mendawukeun kami ngajaga karajeun di dunia jeung di akhirat. Di dunia dijaga ta model tadi, di akhirat teh bakal dijaga deui ku Gusti Allah. Asal naon? Konsepna istiqomah. Kaperang gaduh istiqomah naon sadidinten urang. Aya hiji amalan sok istiqomah keur maca Quran, maca sholawat, eta istiqomah